Kumaha atuh ci da itu abdi peryogi artosna tos lami. Udah sarua pan oge kumaha atuh. Da lain tadi usahakeun duit teh kapake deui. Nuhun kumaha atuh da ari tadi pentingkeun mayar kabi mah meureun. Nepikeun ka lebaran menit oge moal dibayar-bayar. Jai ulah ngomong kitu da milik masahan nu nyaho. Tah justru eta kudu nama ulah hutang pulsa. Milik mah lain eueuh eceuk mah. Ari kamari cair teh kredit meni 10 juta atuh piraku meuni. Jaba eceuk mah arusaha duanana. Salaki usaha, ece usaha. Jaba geus teu boga nu ceurik. Urut hutang toker 54.000 mah. Piraku teu nepi-nepi atuh ceuk. Deng sing karunya atuh. Jai pan masing usaha duanana oge ieu teh gede store ka ditu ka dieu. Anu harian jeung anu mingguan teh gede, jaba teu meunang henteu. Terus anu bulanan sakedeung deui kana tanggal. Can mayar anu ngaran batur. Jaba urang teh kamari anyar ngredit Magicom dan kitu ruksak teu bisa nyangu. Heug deui listrik ayeuna oge geus disada ku 2 ieuh di eusian. Pusing pokona mah. Nah, jadi kalah adu nasib geuning. Kalah sagala dicaritakeun. Sama arupna nu pusing teh eueuh hungkul. Abi oge pusing komo nagih ka jalma model kieu. Ngumbar kasusan giliran boga milik jeung kasenang mah tanding kabejaan abi mah pokona mah abi hayang duit titik.